Mis, Jumaah. Ayo guys Jumaah. Sabtu. Mantap, iya dah. Ya jukut geus mulai tarubuh di wae geus kudu di payahan di wae. Alhamdulillah ya naik desian lah caina sugan ayaan di dieu. Ayaan puguh goblok sugan. Iya kapake ieu teh. Yang di kamari ge kaonang di stadion tah nyiram rumput Persib. Aduh, kurang perasaan mah halus tuh kamari ya saya. Bener. Kalau gitu ya kita melakukan mah. No. Ganda manuk bagong deh. Aduh. Bubut alu. Udang. Cari ke mana? Moro bagong. Mana moro bagong? Ah, moro bagong ngana beungeut dewek aya. Aduh. Eta sih mantok di dekat ke mana? Tinggalan anjing. Ke anjing si anjing ulah karena beungeut dewek. Aduh, dekat. Itu udah beungeut sia si anjing. Aduh, parah ya. Ah, geus aing teh. Enak anjing. Ustang kurak tang ngedegul ke nemen-nemen teuing. Ku bisa ku aing, digegel sia ku anjing aing. Aduh. Nyeri dada aduh, kunah. Tidak hadir aing aduh. Budak ti kelai teh dewek tidak hadir lagi segede aduh. Alhamdulillah ya boga huma sakieu-kieuna ya. Mang ran, Mang. Permiran ya sukan dukut ya meh parae. Sia dukut disiram malinut pae kalakan nu aya ge ngalusan. Make obat. Oh, disemprot. Heeh. Sama mau naon anjing? Iya mau anjing. Oh, anjing. Anjing. Undang anjing tuh anjing. Ye, maksudna naon anjing? Si anjing. Undang naon eta anjing Lek moro aing anjing. Oh, naon anjing. Ye, moro bagong. Oh, sok asih kasebrot ya bisi bubuk. Kena kanyut. Bising paeh ya anjing aing tuh. Kita tadi semprot bising pae. Anjing teh ngarti kitu anjing. Awas galak setebak kiki Bang. Galak coba sok pancing. Tolong kan sama. Atuh ceret sia. Pan aing keur nyiram. Allah. Tolong teuing anjing aing hampir ke basminya. Anjing sia meureun ah. Anjing ah. Ye, aing teh dumuk rek merebak moro bagong. Lewat ke kebon aing raruksak. Mana anjing geus teh? Ari iya sia tolol sugan. Sia nu tolol anjing nu kitu. Alus goblok ge tempek morona teh unyuk suruk teh. Yo tingali. Woi, goblok sih lain ge tolol kan. Dewek kecil kana. Di ditutuh. Di mana? Oh, berit seruk. Berit seruk. Oh, lain tikus seruk nyeri beda lamun tikus seruk mah nyeri. Aduh. Mana nu nyeri na? Iya ya. Tadi nyeri na eta. Tidak hadir we. Tidak hadir ti kelai kunyuk. Ti kelai mah budak dek mas gede tidak hadir. Goblok kan dia. Awas anjing galaki mah. Oh, cok. Tolong. Anjing bawa darah. Aduh aing mah. Oh kan. Ngeus kan bae cicing hayu nutur kan. Ah, sisa ke molo lagi. Siap kunaon euy. Molor lain.
Aduh, seperti lewas wae aduh. Ning mah kudu rewas digebrag. Ya udah hirup lamun bae mah moal. Cakil mah di kura deh. Aing saruanya di dadak. Asa ngalewas wae aya naon? Ieu ngobrol jeung dawe. Aya naon tadi ngegebrak dek. Heula ka deuleu teu. Kerenya ke rokok ya. Narawanan budak bisa rawan. Coba lo bahakanin di saung aing teh. Ente molor wae. Goblok teh. Tunduk. Hei, bo, kenaraon ah ieu teh, hei. Kenaraon? Tadi tinggi saung ya. Ngobrol ieu ya. Yang geus mang ieu dia. Lajeng tong ngarep kanan apodan. Oh, aing mah gak kodan di hakanan. Mau HP atuh rek caricing di rumahnya. Siap. Kebon las kedeung. Untuk ayo walungannya. Beureum sepokana waktu deh tah. Teu mang tur aku poho. Coba ayeuna poe naon? Enak poe rebo. Bo. Ngarokok lah, ngarokok lah. Tanya ho kitu atuh meh lancar ngomong. Poho. Ya apa naon ngeres nasi. Baca tuh tapi nyerek naon teh. Wah, ieu mah. Aku angin mah. Yo. Merokok dapat merugikan kesehatan. Dilarang membunuh. Ya. Dibolehkan ya Membunuh. Goblok semua. Kan Tahu dulu lah. kieu nya aing ngaroko bari udud mah haseup. Awas peduh juga budak. Pas aman lah. Poe naon coba ayeuna bisi pokok kana waktu ye. Poe rebo. Aing geus rebo, Yes, ari geus Kamis, Jumaah, aing geus Jumaah. Sabtu. Mantap, ieu da boga imah ke Jumaah mah. Sia ka jodoh poe di masjid. Heuh. Tegablek imah. Aduh, pusing geus poho sia kana waktu. Bener. Terus Jumaah mah Balik ke Jumaah mah, tong ngajerok di masjid da boga imah. Kamis, Jumat, Sabtu tuh. Ye, Kamis. Heeh. Tangis Kamis, Jumat, geus Jumaah. Sabtu. Balik. Ah sok ngalilir Eh. aing. Tanyakeun ka imam geus Jumaah balik tong enom. Takila pokona mah ente bisi poho kana poe naon ye anu bodas. Poe tipung. Ah, pinter semua euy. Ngomong si bere rokok. Nya heuh. Coba poe naon anu nyagak? Ya Salasa, Rebo, Kamis, Jumaah. Tah poe naon lah anu nyagak? Poe kacang. Oh, mau poe kacang nyagak. Poe naon atuh dadek mah teh nyaho. Poe calana. Heuh, nyagak. Ai aya wae deh. Ente mah linglung. Ieu can ringkah keneh ti tadi ieu budak. Punten Pak, ampun si abdi. Ampun. Apa aki ya teh? Mah, Mati atuh rek salat heula sok we ka robo mah nya. Ieu ngaroko laki. Sok ah. Rokok tarang ngarokok salat. Oh nya bising karahnya. Susuganan mero berdua menang ya. Alus sih mau anjing lagi nyuntut lagi. Goblok anjing kakak kabur. Tolol pakai muruk kakak kabur. Mau bebenangan duit merenang ini sekian mah aing mah. Jauh pelih beteng di. Anjing nangka bade asak itu Padog aing ge. Sugan eueuh nu bogana. Nu bogana mah kabur ngajleng. Nangka bade arasak sih. Arasak tuh nangka deui. ini asak euy. Makanya di mau berikutin kalau bikin arasak. Milik mati mana we? Mangkat dah. Rezeki. Allah. Allahu Akbar. Hei, kembali naka, hei. Hei. Iya ya, kadieu ya, kadieu. Kadieu. Udah. Nu meunangkeun ka aing di beranah hijau. Buru, udah. Kemana?
Anu manang ku aing barelana hiji ka dieu buru-buru bawa ka dieu nang ka aing eueuh wae ngopoe goblok teh ka dieu bawa ka dieu itu urang mah teu nang ka anjing Klan ke barelana hiji itu mang urang mang klan itu bang, astagfirullahaladzim. Ramong tayo mang dumadog ramong kali di mang. Iya. Kemana bangsa mang? Bagi mang. Bang, dumadog kali mang kali di mang. Mang. Orang marek bawa bedul, Bang. Jadi dikumahakeun wae nangka ieu. Eta nangka eta ngicepan we siga bedul. Ditemak tadi na majang beuteung aduh. Balik. Yo. Tapi mah dihampurakeun sia ku aing nya, Bang. Yo rek jadi bangsat sing beriman nya. Mun rek jadi bangsat. Beriman mau mawat jadi bangsat mah dewek iman. Ame teu urang ngeunaheun lah aya beriman mah kitu. Maksudna tadi tarik maro bedul. Anjing teh kabur. Lempon angka siga bedul kat ngeunah teh kitu teh jang beuteung teh. Itu mah jiga manuk goblok. Manuk naon? Cengeh gar anjing gori. Goblok juga bisa mah. Adi sia make nawak aing atuh. Matak nangka ieu dengekeun lamun geus gede mantong. Goblok gua nepikeun ka ditutung wanting ku budak sia teh. Tarolol mah dari mah boga. Nyeri ieu da ka aduh. Nyeri aduh. Bangsat wayah kieu. Pot nyeri cokor ti kait kana tangkal sampe. Salat wente da batal deui tadi ngagecrot saeutik. Maring ku kala we heula ketang lah. Sekedeng mah naheun di dieu ya. Ieu cetok di halangan wae. Ieu ungkul cicing di sawah teh. Ti ceulih herang panon. Cing we heula di dieu. Anjing teu madog nangka we teu bebenangan bagong teu lapar ning keneh madog sampe ayeuna we yeuh. Cuma ayan jang ganyel-ganyel we perut mah ulah kuban teuing diganyel teh. Sugan ayaan ieu sampeuna ieu, gede jigana ieu. Lumayan euy ayaan euy. Aduh, aing mah ieu nyeri dada ieu. Aduh, ti beubeut. Tuluy si olon neungeulan bener kan ada nonyok ka dewek. Aduh ampun dek kata bangsat nangka anu kitu teh mah aduh. Sanukri teman tuan teu wajas aduh aing nyeri dada itu. Bener. Inget lah balik Pamajikan teboga da bahaya ngarokok digawe naon sing kieu aduh. Asa inget si Aki teh sitah ngaku tangkal sampe sugan di barajang beli rokok lumayan. Iya taneuh bear alus ieu jang nyen asbak. Kan kudu make taneuh konang cenah. Lain bisi rek maling sampe. Teu maling sampe urang mah. Lah bisi erek. Bisi erek. Naon? Mau beja ulah nu leutik kieu mah maling. Nu kumaha? Gede tangkalna ayaan gitu. Cuma eueuhan tuh. Eueuhan ieu. Kebun amang ieu. Hah? Kebun amang.
kebon urang. Aya amang bebeja we meureunan dewek peribet teh. Hari ieu nyeri dada rek aduh. Kunaon lah tuh? Tadi tiba-tiba tibubeut. Ante ge. Urut. Tilas tibebeut. Lain ieu kumahakeun? Urut. Nyebut urut Tilas gitu, tilas. Oh, bahasa lemesna. Jadi lamun ka bi nur teh bi ya ka bengkel tulang teh bi atau mang abdi pangnilaskeun dada kitu. Ka bi nur teh nyokot bedog. Modar mun nya. Tilas teh bahasa lemesna. Urut. Aya deui sia teh. Naon? Peuse meureunna nameh teh era. Peuse mah lauk di make daun suraung, make daun cau, di peuse. Pais. Oh, pais. Pes mah. Ieu mah berarti mang ke bengkel teh. Bade di peuse, wah nyebut bade ditilas, bisa nyokot bendongnya. Modar. Nyekeun bae modar ge amang ieu. Pokona geus madong. Gede aja we heula. Keun bae. Dinu gede. Di ditu bawa ditu benernya. Wah, kemana lah. Beung ke urang mah bejaan, kayak aman. Ieu tong ditulikeun. Wahan goblok-goblok teuing sia. Sugan teh aya. Mun rek maling dasar ruas eta maling ge dosa nu leutik nya udah sekalian. Nya nu gede mengarah gede eta nya dosana nya. Nah, yang satu mah orang rek maling ke balik tuh nya pribeuh teu nikat tadi madog nangka teu bebenangan. Aing bingung Ieu tadi madogna disebut rek moro ka dewek mah teu da. Rek moro pan dewek moro berdua tepan bulan geus nangka teh dewek teh nempo nangka teh kos berdua 4 bulan teh da leucir teh. Lain haja-haja lain. Ini mah haja-haja tetempoan dewek siga berdua gitu tah nangka teh. Tangkal sampai teh. Ieu kudu nama jalan ieu. Naon tadi? Naonna? Urut naon? Urut teh bahasa lemesna tilas. Meureun modar teh. Aduh, sampu gua potong omean. Men. Ayo tukang dikuku atuh berani ngomongnya. Siga keur maraling sampo itu mah euy. Si Hembody jeung si Bahadur teh sekongkol dengan ini. Kurang bejakeun kasih aki lah. Tuman di luar. Udang. Naon teh? Udang. Hah? Naon? Aing teh nempo budak dieu. Di mana? Anta di maling nangka. Sitong urak peserek madog Urang di ningali bieu jeung si Hembody teh teu ngaranna sampe di kebon aki. Sampo di nunggu nawa? Ciga nama sekongkol. Kumaha tapi bener-bener. Be mana? tadi di kebon hilir belah ditu. Aya keneh wae na? Aya bieu mah keur caricing duaan. Maling sampo eta. Heeh. Kurang hakadeun meureun di imahna teh budak teh kopok-kopok. Teh lah cuman. Saya ke mana tuh? Urang mah balik deui. Nuhun atuh geus merenya nya. Siap. Goblok ku aing dikadekan sumut mah hiji-hiji mah teu bisa nyapek. Sugan geus teu bisa nyapek ngomong madog-madog deui geura. Tolol teh. Temen teuing ieu barudak teh. Aisyah, geus maradog deui sampe. Henteu mah urang mah ieu benerkeun ieu taneuna ieu tadi teh nyalengkret urang tadi omekeun kitu-kitu. Tah, sia can jaradi segede kieu mah tuh. Henteu mah urang mah teu rek madog bener teh. Ieu maradog deui sia. Diuk sia, diuk. Jelas. Urang tadi sarek maling madog nangka tadi. Henteu aing mau meureup bedul mang. Ai bedul pan buleud leucir sarua jeung nangka. Tadi na marek nembak asup akal. Sia berarti nu madog eta. Mang si ieu mang madog mah ka urang keur leumpang ka ditu kecil urang madog sampo cenah goreng. Mana bener mana? Henteu ku masuk ka si ieu. Mana bener na? Si ieu dewek mah keur leumpang. Iya, nu maling sampe ha. Kaget. Sia ngaku bos teh. Boro-boro maling dek sekadar magahan. Magahan naon? Cek dewek teh.
lamun rek maling sampo ulah anu leutik ditu dinu gede di kebon si Sarua kan berarti sia otakna nya. iya mah dumuk mah ada sia dumukan mah goblok sia dumukan ih tong sok padog cuy atuh dumukan rahasia sia mah ieu sicas Sanukri ngabejakeun aing keur molor di saung. Oh, bener sia. Kerengaan terus tangkurak mangadu domah. Kurang manteu mang ieu mah tah anu bear kurang dikitu-kitu tangan cik si ieu cenah. Tunggulah sampo pecel di tugur deh teh cik si ieu. Masuk sanu, mana nu bener hayu ka saung hayu. Mana nu bener coba. Ayo anjing lah. Aing teh geuna ku si Sanukri. Sanu bener hayu teh. Sok arumpul di saung ku aing dihitikeun si Sanukrina sok. Sok hayu. Oh. Kalian panonna jeung urang kuringkeun. Tong kuringkeun. Tong dikuringkeun. Asa heula ieu kana pahal sukuna. Sajing aing kan sia pangeun Sok we sia sok. Hayo moal aing moal. Ah. isi tengiluan. Ayo sok isi buru. tengiluan. Aing yang penjelasan unggul. Lebok lah ku aing dibejakeun kos kitu sia. Puas mah karasaeun. Lebok lah. Sarekan gitu. Aduh. Puas lah aing atau dicarekan ku si Aki kumaha mereka banget. Madog dina sia. Naon? Musik sia madog dina aing sabun. Sia. Oh, beram saja. Budak sia. Budak. Syamita tengah aing mah. Sebutna eta sia. Aing mah. Sia bejakeun madog sampo. Aing kan ngikutan. Saya kan singkaror kali tangkal Keur bisnis ti eme goblok cek dewek teh ieu ya kurang perak. Main loba di dewe. Udah tuh dua kitu. Aing teh Geus balik. Asong ke pitu lah. Saya Balik. Pernah udah makan eta. Pernah udah makan teh. Sia. Makan ka aing yeuh bisa mantap. Geus asar euy. Asar lah. Diantukin di rumah baru aing. Ayo buru. Mana sih? Udah ada mabot, Pak.